Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru kusim kuring dipika hormat sareng rarancangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkeung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos narangkeun urang sadayana duki tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kakayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna kuring bakal ngadiekeun pidato anu judulna disiplin di mimitian ti jeroan. Naha susah pikeun disiplin? Nya sami, kurang sorangan oge hese dipikeun hirup disiplin. Tapi teu pernah nyeri coba. Jalma anu namina nyobian pasti tiasa hasil sareng tiasa gagal. Upami gagal, urang kedah nyobian deui deuki kabar hasil. Pikeun kahadean urang dina ngatur waktos, disiplin kedah diwangun. Ngan ukur ngabejaan anjeun ngagunaeun kagiatan urang sapopoe. Mimitian ku bangun enjing sareng henteu bobo dina wengi-wengi, teras ngumbah rarai sareng sikat huntu. Satos eta sarapan janten nenting nyeureub beteng. Eta saderhana, urangan rutin disiplin. Atawa contona sanesna contona ka sakolah. Angkat ka sekolah. Entong dibiasakan telat, sebab engke anjeung bakal dihukum ku guru. Era oge upami telat, sararancangan anu sanes parantos calik dina korsina siap diajar, sareng kami nembe sumping kalaya napas anu berat. Oge hati-hati upami anjeung nunda-nunda damel. Disiplin damel pas waktuna bakal dijantenkeun gampang jalma parcanten sareng nami pangajeun ti arenjana oge. Oke, eta mangrupikeun pidato pondok ti kuring. Punten upama aya palepatan nuhun kana pahantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.